orang dek jomblo bae mah geus kolot masa orang mau kawin-kawin. Yo musim lockdown kieu boro-boro mikiran kawin rokok jeung kopi bae geng geus anteng aing mah. Ai sia hirupna dek jeung kopi bae jeung rokok teu kabita sia neul panganten anyar musim hujan kieu masa urang unggal peuting hees sorangan bae. Aing ge hayang nurutan batur mah kumaha deui musim kieu mah boro-boro mikiran kawin yo kabogoh ge teu gableg duit teu gableg aing rokok ge teu gableg poe ieu mah. Balangsak amat hirup sia ngalabatan aing bae. Geus hayu nyar milik. Ka mana tuh yo? Ih sia mah tuh ka mana be nyar milik mah. Geus atuh hayu lah. Geus lempang mah. Kumaha cek Allah we. Geus atuh hayu lempang ke aing atuh hayu. Ayo tewe. Duh aing geus ka kalen, geus ka kidul, geus ka wetan, geus aya pagawean. Eueuh jeung eueuh bae. Deka luar daerah geraheun pemerintah. Naon ge gara-gara corona nu nyeuna aing sengsara. Yo, aja balieur tuh. Mana? Tuh. Ai jah heueuh, sampeurkeun yuk. Sugan bae nya boga rokok. Ah, yakin aing nu kos kitu boga rokok. Bogaeun. Yuk, sampeurkeun yuk. Geus tuh hayu lah. Ayo. Woi, bro, bae. Jelema gering, kotok aing ge pae kamari ngalamun bae. Itu aing yang boga duit jeung malam takbir. Ih, sia. Dan menang gitu pagaweanna. Kudu sia urung pagawean di mana meureun sia. Di mana bae anu aya. Aya tuh pagawean ya aing. Pagawean naon deuh? Lalaga patung sampai seuri. Bisa bae sia cing larang. Sia ngomong lah sok lama bae sakieu aing kasepna. Oh, sia mah kasepna sakitu doang. Ngalunjak amat sia. Naon sia deuh? Aing mah ngomong ge sesuai fakta. Fakta naon? Fakta lamun sia kasep mah geus bawa kamu geus aing. Alah, geus aing ngomongin kabogoh mah. Geus. Mau meunang geung sia ngomong anu jeung boga kabogoh mah. Kita dariuk usah ributan kieu dariuk. Ngomong kang awewe bae. Dariuk. Geus tak daripada si bae bahwa saria garoreng. Atuh geus kadung anyang berkeun sia. Nek naon sih gambarkeun aing? Ih, puguh aing nyamperkeun sia ge dek menta rokok. Beungeut aja mah bulan puasa ge mentan rokok bae. Cek saha sia bulan puasa? Orang bulan Mei. Cek sadina ge nu ngomong bulan Juli. Tapi si boga rokok teu. Coba aing minta jeung buka puasa ye. Buka apa jeung ayeuna sia? Jeung ieu rapi urusan aing eta mah. Geus kira keluarkeun rokona. Ih, pan sia maksa amat mentana. Atuh kami mah lain maksa, pugu kami mah geus teu kuat hayang ngarokok. Oh, geus kira keluarkeun rokona. Saya amat teh mah. Ya budak maksana kabina-bina. Aisyah, kabina-bina amat bujang rokona merah. Atuh leuwih kabina-bina deui sia menta aing atuh aing mah rokok merah ge boga. Geus bersyukur bae sia dibere rokok pas ge kajeun. Oh iya, kita banyak terima kasih sia ka aing. Kalau tuh nunya coknya. Balik Balik aing lah. Sia dah beralih ka itu. balik lah rokok sebenarnya lah. Sial tapi geus menang rokok mah baralik. Cukup sakieu video curang tiluan, jangan lupa subscribe, komen, Dan like. Jangan lupa share. Action. Yo, aja malir tuh. Mana? Tuh. Ai, ya heueuh. Sampeurkeun yuk.
Atuh deui sugan be nya nabung kamu gitu ai goblok ya ingat kamera action. Woi, cok, kunaon siang lamun bae? Fotok aing ge paes keur kamari. Jangan bergeri. Halo,